salakina can boga pagawean, pamajikan can boga pagawean, ternyata Pak Bu, anak anu kosong daripada pendidikan agama, boro-boro di akhirat, di dunia kene kolong geus ditembongkeun nyusahkeun anak jadi kolong. Makanya orang kudu bersyukur ketika anak orang daek cicing di pondok-pondok pesantren. Alhamdulillah. Sebab kenikmatan manusia eueuh deui terkecuali kenikmatan nu dirasakeun ku para santri. Cak ulah mah eueuh deui. Cak aing eueuh. Bener Pak. Hirup di kolongan. Unggal bulan ku kolot digaji teu jadi dewan. Lambat we kiriman protes ka kolot. Assalamualaikum, Mbak. Kumaha ieu pasantren terus kumaha ieu? Terus moal-moal atuh bro. Nah gitu kunaon ceng duit beak duit. Dia kamari kene kakarage 2 minggu dikiriman ku Abah piraku geus beak bebe atuh sae saha Abah mere duit tangan saleutik. Jika kolot teh kitu teh santri teh. Ngomong berlagan aing kitu aya nu teu bagur atuh bro. Insyaallah bere duit dikiriman deui ku kolot kirinenge dina aya SMS geus dikiriman ku bapak 1 juta. Menang setengah bulan beak deui. Mikiran apa kumaha atuh dia ieu karep beres 1 juta 2 minggu geus beak piraku dahar beak sabaraha puluh ribu gitu sapoe. Beak pake meuli kuota. Tunggal penting COD-an. Bener lah. Sing kuring Pak kadang-kadang tengah peuting sok uih di lembur mana gitu tengah peuting sok aya santri ngatru di pinggir jalan. Eureun aja. Mang di mana? Tas COD-an. Naon COD-an? Ketemuan kumaha teh ngajual handphone ketemu di jalan. Aya untungna aya. Ngaji teu henteu. Di handphone bagus matot. Ai casing Samsung Galaxy. Aduh. Allah tabarakallah ta. Beak beung duit pake meuli handphone handphone rusak nu itu mah katipu balik we ka imah demo. Assalamualaikum. Salam. Pernah coba bae ceng pan kamari kene kiriman 2 minggu. Aing sudah kumaha terus beak beak bae Pak. Duit geus beak jeung bawa momen di dieu eueuh terus beak beak bae. Jadi kumaha tuh? Minta duit deui. Sebelum bang nikah kobo. Geus burung cik bapak ke tangguhan ka sugan sore boga milik. Gitu nang tangguhan sampai sore milik kene bae. Ngejual hui teu laku-laku jeung simporona. Geus tangguhan cik bapak burung tangguhan di poe nya sugan aya milik. Atuh oke. Santri mangkaya ngacicing ku mandi mah. Jadi ngaji. Tengah dengan tongkrong, tengah dengan ngaudangkeun berjamaah. Molor bede mah. Menang 3 poe can aya keneh milik ceng ketangguhan sugan saminggu oke. Saminggu kebeul di imah. Menang saminggu can aya milik keneh ceng kumaha sabulan bae oke. Sabulan cicing di masa kebal-kebal ning. Sugan mikiran santri ketika cicing di masa bulan mikiran waduh sabaraha lembar kita teu kacoret ieu. Tilok mikiran sabaraha coretan nu katinggalin di kobong sabulan di imah, katinggalin sabaraha lembar di kobong tilak. Terus katinggalin bae santri mah. Santri mah percis bewali Pak. Bener. Santri mah atuh katinggalin ngaji katinggalin bae, geus katinggalin bae. Atuh sugan tilok datang ka kobong ditulak deui misalkan yang kabogohan boga coretan tilak. Terus kumangke bae ngaji mah. Bener Pak. Eta sifat rada doang wae santri mah. Tengah peuting batur harare ese eta mah masak. Kalau suruh sendal babaturan di beuleung. Masih mending sendal babaturan mah Pak. Kadang-kadang sendal kiaina di beuleung. Atuh kiai lempang ka majelis nek berjamaah subuh-subuh engke. Da eueuh sabeula. Allah bener. Sugan santrina kitu kalau jadi kiai sugan kiaina marah. Hendak doang itu jadi. Kadang-kadang eta santri mah saking ngarasa deket-deketna jeung nu ngaranna guru. Eta pakaya guru asa boga si eta bae. Tangkal buah ngaberes di pinggeureun sumur kiaina. Atuh lauk di sumur beak, tangkal buah eueuh buahan. Nu ngora beak, nu kolot ge beak. Cak kiai nanti aing melak nangguan 3 tahun giliran buahan eueuh teu kabagean. Cak kiai na geurak we buahan teh menek di bedan pelang tatangkal buah. Enak ku kiai na di bedan pelang. Tulisan, dak sanajan aing can pernah ngadeuleuh kana sok ngalahan buah. Sanajan aing teu nyaho kana sok ngalahan buah.
Can pernah ngadele, can pernah ngadenge nu ngalan buah, tapi inget dah Allah Maha Uninga. Allah Maha ningali dina tulisanana. Allah Maha nyaho. Giliran santri nek naik puting-puting tangkal buah aya kelang. Ini nggak susuratan. Ada pesantren di situ sugan santri dalam pundung, dibalesan ku sia mah. Ngalabuah ongkong ngabalesan surat ke ongkong. Tulisan dihandapna mohon bah. Raja bahasa nage Allah Maha Uninga, Allah Maha nyaho, Allah Maha ningali. Ngan Allah masanajan Maha Uninga, Maha ningali, Maha nyaho ge tilok loba omong. Bener guys, bukan paling nikmat jadi santri guys, di bawong di masa bulan tilok ngopenan, tilok pusing, kitab ketinggalan sabaraha lembar coretan nanti tilok. Ngan ge pusing-pusing nalika geus di imah. Begitu boga jamaah bapak-bapak tiap malam rebo jamiahan di masjid di mushola. Begitu dibukakeun kitabna kosong. Urut balik sabulan. Ngan santri mapan pinter. Cak santri bapak-bapak, ibu-ibu pengawasan jamaah anu kusim kuring dipihormat, bab anu ieu mah ti guru ge sok dilewat bae. Jadi urang ge lewat bae. Nu ngaji na mohon mah teu bae. Paling nikmat jadi santri mah nikmat kanikmatan nu moal panggih di imah ketika jadi santri aya 2. Kanikmatan nu moal panggih di imah ketika jadi santri aya 2, hiji kanikmatan hees, 2 kanikmatan dahar. Bener mang, oke. Pernah cicing di kobong ketika balik ka imah kanikmatan dahar moal manggih desa kumaha nikmatan di kobong moal. Eta dahar di kobong nikmat, Pak sanajan dahar saya aya. Dahar jeung sambal doang. Bade jeung 10-an dina nampan leutik 10-an. Diukna ge teu pahareup-hareup kieu mang nya henteu nya. Suku sabalah, turji. Hiji, tuang kuda-kuda sila bae kita sila gitu. Eta sanajan sangan saukur 10-an nampang leutik rapat kali sana. Boro-boro aya tuh tatangga dan ngilu asup anak kotok seserekas mobil. Anak kotok seserekas hayang ngiurahan yang santri teu bisa dan apa. Saking dong kotok geus ulah maksa-maksa maneh. Tangguhan bae urang tangguhan. Diuk. Anak kotok tangguhan santri. Itu geus beres dahar teh caking dong kotok. Anak-anak, sekarang giliran kita. Ayo kita abring-abring. Ngabring anak kotok digiring ku indung karena nampan santri. Atuh pan santri mah nyaho kana hukum tilok ngabubadirkeun ka dahara. Sampai titik remeh habisan. Geus remeh aja. Caking dong kotok. Anak kotok ngabubuh geus remeh aja. Caking dong kotok tenang. Ulah saleutik-leutik ping hate tenang. Santri mangaliutna sok jorok, intip makan lo kene. Ayo ka dapur. Anak kotok digiringkeun ku indung ka dapur neankeun intip. Datang ka dapur aya kene nu keur ngorokan intip. Mangdak eta kotok di kobong makaruru. Daging. Itu nake kotok kamu bulan mulut ge ya. Aya berkat hazam, rapil dan kotok. Aya tang sapoe-poe bulan-bulan biasa makaruru, we perjuang jere gitu. Allah, beberapa nikmat, dahar nikmat. Sanajan dahar ngan saukur jeung sambal doang. Komo lamun keur usim budug. Santri maka berat-berat budug, Pak. Bener. Ciri-ciri santri pertama kudu ngarasakeun budug. Benar. Camarenang leungeun. Koneng hejo macam-macam. Eta dahar 10 ramo macam-macam ramo. Aya nu gede bae ramo. Aya nu huapna leutik tapi mincungkut panjang leuweung. Eta sangucan nempel kana dampal leungeun mamong laka dihuapkeun si eta mah. Ayo we diputer-puter. Aya anu sok ngahilian giliran batur we dikorehan, ladang batur sampai ka urut. Aya ada macam-macam nu kitu. Mau kerusin gitu tak kerusin bulungan. Anu cenang namujuh nakereh betus bae aya. Anu geus mulai betus ngaracak bae atuh aya. Sugan sina santri dahar gila anu kitu henteu. Santri mah yakin sehatna jeung geuringna manusia tergantung kana Allah. Sanajan cenang ngambai kana sangu tetep we eueuh penyakit santri.
Sehingga santri mah dijaga sok santri mah rata-rata nginum lagi saya eta bae. Bener teman. Mantap beda awak lagi serekel santri mah. Yang nginum lagi saya eta bae ieu. Sugan pernah aya santri gara-gara nginum cai atas sugan muriang jadi beteng henteu. Dahar dina nampan eta nampan urut dahar Pak santri mah panjaroro. Santri dikangge sarua. Eta dahar santri urut dahar santri kudu nama kurang dibersihan dikumbah tenden di luhur dapur bener Pak. Santri mah henteu. Geus dahar paling gede sepak ka kolong. Angkum nangarak bae eta nampan dina kolong kobong. Haji udah tang kotok nu tadi itu ya hewan. Cak indung potongan bodoh lah sepoe. Anakna ieu tenang, kayak boleh kita ruang medol. Ngeus diantepkeun urut tai hoyong teh segala macam kitu lagi ome-ome. Kayak nalika deuk dahar karek disiaran deui teh nampak. Nanti kompoe di kolong kobong, geus nu tai hayang. Sugan dibawa ke dapur, dibawa ke cai dikumbat, disikat pakai sabun colek henteu. Dikubrus kana ka cai kocok. Asup langsung ke dapur, taburkeun kejo kalinya terus dahar. Ayo kita tesieun kana kuman-kuman ge podar ku kejo panas. Tanggungan santri eta kanikmatan dahar santri moal panggil datang ka imam moal. Sakumaha nikmatan dahar di imah eleh kanikmatan ku daharna santri. Hiji nikmat dahar, dua nikmat hees. Mantap santri mah heesna kaberangan wae. Dan nikmat deui. Sanajan bantal hiji kulimaan. Mari jeung bantal geus tuas teh. Mari jeung tiis asa jati rok dipoe. Kita bantal warna putih geus jadi warna coklat. Kata bar pulau Indonesia, pulau Sumatera, pulau segala macam aya di dinya. Tapi nikmat bae santri. Ih, ulah kagak kana santri mah. Santri masuk sanajan cing pae basana kadena kupluk di keur waktu di kobong. Tapi eueuh bedana santri boga pamajikan goreng eueuh. Santri kiai ustaz pamajikan agak geus bae. Amin. Amin ya rabbal. Santri mah mana sih jelema aya bikang nolak penting diwiri. Ai gagah baca santri diwiri siapa ai. Santri di Ciluhan ku bikang dicokot Ciluhna diwiri tengah penting. Kalau gagah bakana santri. Geus teh santri koplok ketika cicing di kobong, tapi pangbeungharna ketika cicing di imah. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Karena orang doakeun mudah-mudahan anak orang teh can daek ka pondok pesantren sing daek jadi cicing di pondok pesantren. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Ku sabab itulah urang ngayakeun peringatan Maulid ieu teu aya harapan anu sejen terkecuali hayang diaku jadi umatna Kangjeng Nabi ngalakukeun ilmu-ilmu nu geus diwariskeun ku Kangjeng Nabi lewat para alim ulama dengan cara cicing di pondok-pondok pesantren. Insya Allah.